Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wadal Jajaka. Ya dongeng karangan Kang LB. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabenyeureun sing ngajantankeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Tong hilap diantos ku Mang Guru, jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Sakali deui diantos jempol, komentar sareng subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tiara geus teu malire nanaon deui. Inget keneh waktu dia ngajawol buukna bari sesentak taya pisan rasa karunya. Buburuh di mah aing, ngadon reuneuh jadas ya, ngerakeun pisan. Itu omongan dia waktu harita. Gunting anu biasa dipake motong kaen geus dikeupel ku manehna. Tiara terus keketayepan nuturkeun dia jeung Bimarni bari ngadagoan sepi jalma. Aduh, kumahanya aya Bimarni nu bakal ngahalangan niat aing. Kitu geurentesna Tiara. Kituna teh bari ngahuleng. Pasarahkeun ka kaula sobat, perkara eta mah. Ceuk sobat siluman Tiara jol ngaharewos ka manehna. Tiara nyerengeh atoh gilisir jol aya anu ngaleor kaluarna awak Tiara. Muruka dia jeung ka Bimarni anu teu apaleun aya anu nalingakeun. Orai hideung meles gorobas mapai jarian. Heulaan leumpangna dia jeung Bimarni. Dia jeung Bimarni jongjon laleumpang angkari bungku balanjaan. Bimarni jeung dia uplek ngobrol mapalerkeun kacape. Lebah jalan anu sepi, orai hideung geus campego megat dia jeung Bimarni. Logodor eta orai hideung geus aya di tengah jalan. Dia jeung Bimarni pohara reuasna nalika maranehna apaleun. Orai geus nangtung meberkeun huluna. Bibi, itu aya orai di hareup, ceuk dia ngarandeg. Kituna teh bari metot baju Bimarni. Sia, orai hideung eta mah enden. Awas galak ceuk beja mah. Ih, Bibi, kumaha atuh ieu? Ceuk dia undur-unduran. Sieuhkeun kuregang atuh enden. Da Bibi mah diduki yeu, tembal Bimarni. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus kitu mah gep dia nyokot regang pangpung bari diulang-ulang ngagebahkeun eta orai. Orai lain sieun ngadon terus ngagilisir nyamperkeun ka maranehna. Geus teu malire nanaon deui, dia jeung Bimarni kabur birat cul balanjaan. Dia lumpat pangheulana, lumpat ka kebon bakating kusoak. Sedengkeun Bimarni balik deui jalan ka pasar. Diudag-udag ku si orai hideung. Hehehe, bela oge boga sobat teh, ceuk Tiara nyerengeh ngudag dia. Dia beuki asruk-asrukan, asup ka kebon nepi ka poho jalan. Ngarasa cape manehna eureun nyarande kana tangkal. Keur jongjon ngadeureukkeun kacape, jol celengkeung aya anu ngomong di sabudeureun manehna. Maneh mah pantes hirup di leuweung. Hei awewe anu teu boga rasa. Jelas pisan sorana. Dia luak liuk neangan eta sora. Celengkeung deui sora teh asa beuki ngadeuketan ayeuna mah. Maneh bakal narima wawalesna naon anu geus dipilampah ku maneh ka awewe anu geus ditandasa sagalana. Hehehe. Pokna deui eta sora ditungtungan ku Nyi Kikik seuri pikasieun. Kaluar sia, saha maneh? Teu nyaho kuring pamajikan Camat Wiharta, tembal dia.
Jol cikikik aya anu seuri ditungtungan ku ngagorowok bangun anu ambek. Wiharta, Wiharta, lalaki bejad tamarakan. Sagala dihakan nepi ka tukang nyeuseuh jeung nu ngaulaan budakna oge diroga hala. Pokna eta sora dia kerung bari terus nitenan sabeudeureun eta tempat. Can beak rasa kasieun ku oray ayeuna geus aya sora tanpa jirim nyarekan ka manehna. Dia, maneh masih kena ingat ka kuring? Pucung hul tiara keluar dina rungkun nyerengeh pikasieun. Dia, kuring tukang nyeuseuh jeung anu sok mau ulin budak maneh. Kuring anu dimandian jeung didugulan ku maneh. Nalika beuteung kuring eusi majarkeun deureuneuh jadah nepi ka diusirna. Ceuk Tiara kituna teh bari ngadeuketan ka dia anu hemeng keneh ku Tiara. Anjeun nyai, ceuk dia nembal. Nya kuring anu teu pirah hayang menta tanggung jawab ka salaki maneh. Tapi maneh teu mere lolongkrang pisan pikeun kuring ngajelaskeun saha-sahana anu geus ngagadabah kahormatan kuring. Kuring yakin hate leutik maneh geus nyarita jeung curiga saha-sahana tapi maneh leuwih sieun leungit ajen boga salaki ngareuneuhan babu. Ceuk Tiara susumbar. Aduh, hampura enti, hampura ibu enti, hampura. Ceuk dia tamada. Tiara teu malire gunting geus dilagar bari diamang-amangkeun ka dia. Dia lumpat tapi hanjakal manehna kaburu katewak buukna ku Tiara. Dia ngabalicet nyingkahan Tiara anu keur ngamang-ngamang gunting. Tapi orok kaya Tiara leuwih kesit ngajewang buuk dia. Julau bru. Dia ngajengkang ke tukang kokosodan bari muringis. Rek lumpat ka mana sia? Ceuk Tiara ngagugunyeng buuk dia bangun anu keheul. Aduh, hampura enti, tong dikakayak kieu ibu teh. Ceuk dia tamada. Baheula, kuring ukur ngabetem. Kuring ukur bisa ngajaritna hate. Nalika maneh anu kuduna ngabela sesama awewe. Tapi maneh ku bisa nyumputkeun jeung ngusir kuring alatan sieun kapanggih belangna jeung rucahna anu jadi salaki. Pokna Tiara. Tiara geus lir kaancikan ngadadak eueuh sifat manusana teu antaparah deui jol berat. Buuk dia diguntingan nepi ka dugul jeung torombol. Jerit dia ukur bisa ngajerit nyagapan buukna anu amalayahna taneuh. Sugema aing siah dia. Aing geus ngaowahkeun budak maneh di panggung. Ayeuna geus ngadugulan maneh. Ceuk Tiara bari nyikikik deui. Enti maneh bakal narima balukarna dina sagala anu dilakukeun ka kuring. Ceuk dia nembal. Burileng panon Tiara ngaburileng deui. Panon neuteub seukeut ka dia jiga anu teu narima diancam. Dia, cukup aing ditandasa, disingsieunan, diwiwirang. Ayeuna maneh wani ngancam ka aing. Pokna Tiara anu tadi geus cicing sugema. Sarenteng gep kabaya dia dibedol sakaligus berat set. Sakilat guntingna geus ngaberewekeun kabaya dia nepi ka rangsakna teu nyesa. Yor sia, geura bebeja ka salaki sia. Aing moal eureun ngawahkeun anak maneh. Lamun maneh wani bebeja. Dia geus teu mangrupa awewe waras. Buuk tukung torombol. Kabaya ukur kaleungeuna nerap keneh na awakna. Dia aseruk-aserukan murut jalan mulang anu sepi jalma. Istri camat Wiharta diwiwirang ku urut babuna nepikeun teu mangrupa jalma. Cag urang tunda heula kaayaan budiah anu geus digunasika ku Tiara. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan si Badri. Mitra-mitra pumier YouTube dongeng Mang Guru. Si Badri ngincid geus manggih laratan budak anu ngaran Rahmat. Anu ceuk beja imahna di lembur bihbul. Jeung sumanget deui ceuk beja deui cenah Rahmat teh budak randa beunghar balantik kaen. Wah, jiga nama ieu imahna teh nya ieu nemutkeun panuduhan mah. Ceuk si Badri nu karek anjog ka lembur bihbul geus nepi ka buruan imahna Tiara.
Wah, asa apal awewe anu keur moe teh. Gerentes hatena si Badri, kabeng bat teu langsung asup uluk salam. Ngadon neuteup awewe anu keur moe make samping kebat loreng liris batik. Enti, nya Tiara eta mah. Buarah mah teh budakna Tiara. Pikir si Badri, kituna teh bari keketeyepan asup ka pakarangan imah Tiara. Laju kagigir imah nyamperkeun kanu keur moe. Enti, Tiara. Cok si Badri nanya bari panon mah teu ngicep-ngicep. Nempos sampulurna bitis awewe anu di samping liris batik. Anu ditanya teu nembal. Manehna ngan saukur ngareret bari ngicepan ka Badri. Laju kapipir imah jiga anu hayang dituturkeun. Abong lalaki orai kadut ari nu ngaran Badri geus poho deui kana niatna. Manehna nuturkeun eta awewe anu tayalian Tiara mamalihan. Sup Tiara ka kamar cai, tapi jiga anu ngahaja pantona dipelengekeun jeung disampayan ku samping liris batik anu geus uculna awakna. Si Badri beuki panasaran terus nyamperkeun Tiara. Kituna teh bari ngadeukeutan kamar cai. Ketayep. Si Badri leumpangna keketeyepan. Pel panona diadekeun kana panto anu melenge. Joal gebeug manehna ngagebeug bari gigisik. Nah kitu. Garentes hatena si Badri. Panasaran si Badri naong deui. Joal serengeh ayeuna mah anu diintip teh ngadon nyerengeh bari nakol goongna Neng Nong. Yeh kabujeng Neng Nongnya. Cag heula nya heuy.